ieu kebona. Janten abi ieu aya di saungnya para wargi sadayana. Tuh. Raosin pisan aya di kebon mah komo di sawah, di saung kebon oge meuni raos nya. Tuh. Bruh. Adek tuh na oge cai tehnya guys, mantap. Pada ledok bari kumaha gelasna oge anger di kebon mah raos pisan di kebon mah. Tah jadi ieu guys saungna, saung abah aku, saung nenehnya aku tuh. Raos pisan nih dia mah serba hararejo. Wow. Bisa hayang hafal ieu nya wargi. Ieu ngaranna daun tales nya wargi. Namun ieu ngaranna daun cau nya para wargi. Wow. Mun ieu bisi teu apal ngaranna kai.